Aku nonton Teteh dari zaman Teteh sering diomongin pedas cuci piring di balon. Seneng banget sekarang Teteh udah sukses, udah punya rumah sendiri, makin lancar ya rezekinya. Resep pisan lihat konten Teteh, minimal durasinya lebih panjang teh. Mohon teman-teman, alhamdulillah geningannya seueur anu resep karena konten sederhana abi. Pokokna mah hatur nuhun pisan ka teman-teman sadayana anu selalu support, anu selalu nonton video abi. Kan tenan karena doa-doa saya nama mudah-mudahan sing araruwih deui doa saya ka teman-teman sadayana. Tapi mohon abi ge kadang sok nyangki keneh gitu. Mohon aya di posisi ayeuna tiasa gaduh bumi nyalira, kapungkur mah teu aya bayangan tiasa gaduh bumi. Da mohon kapungkur mah kangge sadi dinten oge tos pas-pasan gitu. Tapi alhamdulillah meureunana teman-teman ieu teh milik rezeki rumah tanggi abi. Ayeuna tiasa gaduh bumi nyalira anu langkung raoseun tinu kamari bumi luhur balon. Pami nuju beberes bumi baru sok emut kitu prosesna kapungkur. Nyata geuningan teman-teman dugikeun ka hoyong aya hasilna tina ngonten teh teu gampil. Kedah sabar leukeun sareng kiat dina ngajalankeun prosesna. Nyata kitu teh pami hoyong janten konten kreator mah kada siap sagalana. Kan tenan pami aya nu ngahujat da kapikiran teu dipikiran oge pasti kapikiran. Kan tenan pas awal-awal abi nuju proses berkonten seueur pisan anu ngahujat, anu ngacemooh, anu nyeungseurikeun. Muhun bade dunia maya atanapi dunia nyata. Nyata pasti aya wae anu matak tugeunah kana HTT. Kan tenan kapungkur mah aya nu nyarios kieu, cenah imah butut dikontenkeun. Tuh cenah imah nu kos kitu nu alus cenah ngonten mah. Apanan teu gaduh kitunya anu sae mah kapungkur teh gaduh ge bumi anu luhur balon. Kadang mah aya anu nyeungseurikeun anu ngacemooh da ka kuping-kuping teuing katingali-tingali teuing sok anger nyeri hate. Muhun nyeri hatena teh naha bet kitu. Padahal nalipa kana diri nyalira abi mah tara kitu ka batur. Tapi muhun geuningannya ari dijalanina ku sabar, ikhlas sareng ikhtiarna. Geuningan alhamdulillah ayeuna menak hasilna. Muhun teman-teman alhamdulillah kitu bersyukur pisan. Biasa saali-saali ngabantosan AA milarian acis kitu. Da muhun teman-teman rezeki abi, rezeki caroge abi sareng rezeki Neng Zahra oge. Tah di oge abi nuju beberes bumi teman-teman mungpang meungpeun kitunya Neng Zahra teh sakola deui. Nyata beberesna janten jongjon moal dipabalatakeun wae. Kaleresan oge dijajapeun sakolana teh ku ayahna. Mohon teman-teman teu icalan da tadi mah cenah gerobakna bade dibersihan heula. Sakantenan oge bade ngolian heula motorna anu kangge icalan. Nyata cenah tos lami teu diolian kitu. Mata kana sajongjon soalna aya-ayahna Neng Zahra anu nganter jemputna. Beberes di tengah bumi di dapur di sapuan atos. Tah ayeuna mah urang calik heula teman-teman ngareureuhkeun ka cape. Bari sakantenan we ieu teh ngakmam ka karen lebaran araya keneh. Hayo pami di teman-teman ka karen lebarana araya keneh atanapi tos saree. Padahal pami aya emah, rai ipar, kitunya ka bumi sok disaruguhkeun tapi anger we teu acan see. Tuh geuningan teman-teman alhamdulillahnya di lebet bumi tos beres, di luar oge tos rarapi bareres. Raoseun we katinggalna baretaheun kitu. Katambih cuaca enjing keneh mah sejuk adem.